nasional, ayo mondok pesantren ku keren jadi semboyan kami, menjunjung tinggi ilmu akhlak karimah, banggalah. Syairan ia diserat, kondisi hati tersayat, hiji kisah nu kalewat, hubungan anu tos pegat, cinta nu banget dijaga, manah nu banget nyaahna, hubungan banget lilana, bubar karna hiji jalma. Dina telepon nyarios, ka abdi anjeun wawartos, bahwa anjeun hoyong khusyuk, fokus kana tolab ilmu. Nya abdi teu bisa nahan, anjeun nu gaduh tujuan, pelak sabari hubungan, ngaganggu kana hafalan. Tapi pasti hiji waktu, abdi nu banget menunggu, berang penting abdi bingung, gaduh hubungan digantung. Lami abdi nahan sobar, tiap waktos nunggu kabar, hiji waktu manah retak, ninggal status nu sesak. Ditinggalina FB-na, tepat dina pas profilna, katingali hiji nama, ditandai ku anjeunna. Cisoca ngadadak turun, abdi ngadadak ngalamun, anjeun teu gaduh perasaan, anjeun teu gaduh emutan, kanyaah nu dina mana, harita geus jadi runtah, jalma nu dipikanya, harita dianggap sampah. Nyadar abdi jalmi hina, rupa oge teu sabaraha, harta pangkat teu boga, kur boga cinta setia. Ayeuna abdi tos sadar, narima hubungan bubar, abdi nyoba ikhlas sobar, sing bagya anjeun jeung